Indit ka pasar balang siar pangabutuh bapa tuluy ngabersihkeun bubututan tengah peuting. Dasok bararakat anak-anak hante saaya-aya ge kamar sorangan barataheun nyeleungleumna teh di kamar indung we haling mata krek teu babari merang kumaha kasur indung teh kela besti hampuranya lamun ieu sora si buni teh rada ngirung harap maklum ieu teh keur salesma jabang hararasakeun sirah jejedudan ari henteu tayang karunya kana sok nunungguan nepikeun ka sok aya anu teu bisa peureum cenah sanca nongton konten si bunit ning tuh da we ngarome HP geus dipinahkeun ge geus aya nama urang turun ye urang biasa we ngurus heula wadah nu rarewo isuk-isuk ayeuna teh rencana erek balang siar pangabutuh bapa matak samemeh ngencar teh urang taraptikeun heula pagawean imah ning tuh torojo juragan ting apaleun ting henteu eta aya kamera hareupeun sigana lamun apaleun ge geus kagok ngelol eta teh tah geus gulawing mah meja nu saroehna tuluy we urang ngampih-ngampihkeun wadah nu bersih soalna lahana geus pinuh eta wadah nu rarewo hayang marani alhamdulillah ning tuh poe ayeuna mah teu kot mucung teuing caricing tring tuh geus haranyat WKB wadah geus beres tuluy urang nyolokeun sangu geus dicolokeun tuluy urang naheur cai cilegurkeun atuh ayeuna mah terakhir kari sasapu we sasapu geus beres cai geus asa kulantaran aya juragan poe ayeuna mah matak urang nyen cai enteh we lebar besti aya enteh saeutik deui geus beres mah urang tutupan we tuluy anterkeun kana meja mah ngajuragan geurang ngaleueut pagawean imah geus tarapti hayu we ayeuna mah waktuna ngencar berikut hayang ngingintil cenah bebenyit teh ieu da ari ka pasar poe libur mah dikawal we kenca katuhu singkat cerita ieu tos dugi di bumina bapa sing urang cabak heula si bapa nabi si hareeng deui tapi henteu alhamdulillah tadina mah bari rek nyandak seseuheuna ari pek teh dikersakeun poho besti teu mawa kerese bae engke we lah bari nganterkeun pesenan ning ieu geuleuyeung we init si bunit teh jeung bebenyit Gusti nu agung nyakuna kot bari heureuy dina motor teh cing atuh di luar kieu mah pura-pura akur heula ning teu karasa geus nepi we besti hayu we urang turun ayeuna mah urang balang siar ning tuh geuleuyeung we saperti biasa ngaliwatan jalan ieu tong poho mengkol heula ka tahu otomatis ayeuna mah di ladangan teh ku suamina bari sarua sia besti otomatis kalakot di opian eta tahu pelanggaran pisan budak teh tah langsung gok we jeung cabe warna-warni langsung we ka hipnotis ya besti keur mamurah ditambah rupa-rupa warnanya tah ieu bolu karesep bapa nya naon jeung hayang balon cenah di budak teh rupa-rupa deui ka hayang nate tah tuluy we ieu terek meuli asin beureum geus beres dibeli tuluy we asin hejo ning ieu hejoan maksud teh tah vitamin Z deui ulah kaliwat tah cabe benot deui meungpeung murah meuli engkol meuli tempe tahu geus we hayu ieu tong lila-lila teuing di pasar samemeh ieu dompet koredas kela-kela nyimpang heula ka dieu sakedeung nya da sakedeung cekeng ge kela-kela nyimpang deui ka dieu ieu 2 kedeung mah sakedeung 2 kedeung geus tah nepikeun ka pinuh ka kaitna ge singkat cerita rombongan geus nepi deui di rorompo kulantaran beuteung ngulumprung can di eusianna naon matak urang jejelan heula ning ieu ku sangu atuh beuteungna geus eusian mah hayu we urang langsung nganterkeun pesanan bapa ning ieu langsung we nepi di lokasi ari nyampak teh keur ngerjakeun PR si bapa teh PR naon cenah bunit piraku teuing teu nya teuing atuh teu apal besti tah ayeuna mah aya makel keresekna keur seusehan teh hayu we urang langsung pigawe singkat cerita si bunit geus aya di imah deui ning tuh langsung we ngampih-ngampihkeun bebenangan ti pasar tadi asupkeun kabeh kana goah es bebes-bebeskeun we besti bae jeung plastikna tah terakhir